Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismin Maulana, guru bahasa Sunda. Di sini ya saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Sunda mulai dari bab 1 sampai seterusnya. Bab 1 semester 1 yaitu tentang terjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Contoh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu mau, bahasa Sundanya hayang tuang, palayan tuang, hayang nedah, palayan nedah. Dina bahasa Sunda hayang tuang agak halus, kedua ya palai tuang agak halus lemas. Hoyong nedah nyata halus, palai nedah halus. Artinya nerjemahkeun nyaeta sok disebut ahli bahasa. Mindahkeun teks dina bahasa sumber atau asli karena bahasa sejen atau anyar. Maksudnya nyaeta bahasa sejen misalnya tina bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Diterjemahkeun ke bahasa Sundanya kumaha. Tina hiji kecap perkecapna. Nah, kemampuan bahasa anu kudu dicangking lamun urang rek terjemahkeun. Anu hiji kemampuan gramatikal. Bahasa nyangkring pangaruh ngeunaan kekecapan. Nyusun kalimat, nyusun paragraf jeung ejaan. Maksudnya nyaeta kemampuan gramatikal biasana hiji kecap sakecap-kecap anu diterjemahkeun disusun deui supaya paharti ku urang terus dijieun kalimat. Nah, anu kadua nyaeta sosiolinguistik. Biasana pangaruhan kalungguran hiji bahasa dina kahirupan sasapoe dina masyarakat pamakena. Biasana sosial linguistik ngagunakeun bahasa sasapoe. Anu ngagunakeunna eta bahasa kasar, halus jeung sejenna. Salah sosial. Anu katilu nyaeta kemampuan semantik. Kemampuan dina ngageureuhan arti jeung ngaan teks nu rek diterjemahkeun. Biasana kemampuan tematik ieu kemampuan anu pengaruh makna jeung dina teksna anu tos ditulis jeung diterjemahkeun. Nah, pasing-pasing kamus teh aya 3 rupa. Anu kahiji nyaeta kamus umum. Biasana kamus umum hiji bahasa misalnya bahasa Sunda unggul tapi aya baraha makna dina kamus umum. Kadua nyaeta kamus dua bahasa. Kamus dua bahasa biasana kamus anu ngaterjemahkeun bahasa Indonesia atau bahasa sejen ka bahasa Sunda. Anu katilu nyaeta kamus istilah. Dina kamus istilah biasana anu istilah-istilah anu teu diharti ku urang dina bahasa Sunda terus diterjemahkeun ke kamus istilah. Tang hilap di subscribe jeung di like ya, di komen. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.